Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalam martelaaken yusannu den sunnataken apa raf'ul yadaini ngangkatkeun tangan loro bi arba'ati mawadi'a ing dalam papat pira-pira panggonan inda takbiratil ihrami sawiji ing dalam nalika takbiratul ihram wa inda ruku'i lan ing dalam nalikane ruku wa indal i'tidali lan ing dalam nalikane i'tidal wa indal qiyami lan ing dalam nalika ngadag minat tasyahudil awali saking tasyahud awal. Paslun ari ieu eta hiji pasal dina mertelaaken yusannu disunnatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua panangan bi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat inda takbiratil ihrami kahiji dina nalika takbiratul ihram wa inda ruku'i sareng dina nalika ruku wa indal i'tidali sareng dina nalika i'tidal wa indal qiyami sareng dina nalika ngadag minat tasyahudil awali tina tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal ajengan musonif bade mertelakeun nyaeta sunnah atawa sunnat ngangkatkeun panangan dina keur salat dina opat tempat. Saur di dieu yusannu disunatkeun raf'ul yadaini ngangkatkeun dua panangan teh pi arba'ati mawadi'a dina opat tempat. Mana nu opat tempat teh kahiji inda takbiratil ihrami nyaeta dina nalika takbiratul ihram. Nyaeta takbiratul ihram nalika mimiti salat nya dina nalika ngucapkeun Allahu akbar takbiratul ihram mangka di dieu sunnat ngangkatkeun dua panangan ngangkatkeun dua leungeunna meneran dua tak-takna ramona dibeberkeun sarta nyanghareup ka kiblat. Salajengna sunnat ngangkatkeun panangan teh wa indar ruku'i sareng dina nalika ruku. Dina nalika ruku sareng maca Allahu akbar nya. Sabadana maca surah itu atawa sabadana maca Fatihah ruku Allahu akbar bari ngangkatkeun kana dua pananganna sunnat hukumna. Nukatiluna wa indal i'tidali sareng dina nalika i'tidal. Nalika i'tidal nyaeta cengkat tina ruku bari ngucapkeun
sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sareng nu kaopatna sunat ngangkatkeun panangan wa indal qiyami dina nalika ngadeg minat tasyahudil awali tina tasyahud awal. Bari ngucapkeun Allahu akbar itu tuluy nangtung. Salajengna diriwayatkeun ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idab tataha sholata wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika bis sujud. Anu pihartoseunana kana yarfa'u yadayhi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi sanyanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantenanana sok ngangkatkeun dua pananganana meneran dua tatakna di mana mantenanana ngamimitian salat sareng di mana-mana mantenanana takbir pikeun ruku sareng di mana-mana mantenanana ngangkatkeun mastaka tina ruku mantenanana ngangkatkeun dua panangan saperti tadi anjeunana ngadawuhkeun sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu sareng mantenanana hanteu midamel kana eta ngangkatkeun dua panangan dina sujud. Ieu diriwayatkeun ti Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Sareng diriwayatkeun ti Nafi' sanyanyana Ibnu Umar di mana lebet ka salat anjeunna maos takbir sareng ngangkatkeun dua pananganana sareng di mana anjeunna ruku anjeunna ngangkatkeun dua pananganana sareng di mana anjeunna maos sami Allahu liman hamidah anjeunna ngangkatkeun dua pananganana sareng di mana-mana ngadeg tina dua rakaat tasyahud awal anjeunna ngangkatkeun dua panangan anjeunna. Ibnu Umar ngalangsungkeun ieu hadis ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Janten sunnat ngangkatkeun panangan dina opat tempat dina nalika takbiratul ihram dina nalika ruku wa indal i'tidal sareng dina nalika cengkat tina ruku wa indal qiyami minat tasyahudil awali sareng dina nalika ngadeg dina tasyahud awal. Janten hanteu sunnat ngangkatkeun dua leungeun dina salian opat tempat anu tadi seperti tos diuk istirahat oge saatosna sujud oge rek sujud ieu teh disunatkeun nya seperti disebutkeun dina nadom Sundana ngangkat tangan dua eta disunatkeun dina opat tempat ulah mopohokeun dina takbiratul ihram kahijina arek ruku jeung i'tidal katiluna jeung nalika nangtung anu
nangtung tina tahiyat awal nyatana jeung nalika nangtung anu kaopatna. Nangtung tina tahiyat awal nyatana